Oh si anjir ke dia we kurang di tayangan kayak mah bio. Pengen Di John, aya naon gitu John, mana kayak orang John, kalagian meuli kopi atuh John ya urang tadi nongkrong di dieu teu ngopi-ngopi Piraku lah bos anu boga usaha podcast teu kopi-kopi acan mah. gampang lah. Ki kopi hidung 2 ki. Siap John. Yuk bos kopinya bos. Sok cup kopina cup. Lain ieu teh urang teh kieu ek nanyakeun baheula teh di dinya teh asa pernah nginjem duit ke urang 500.000 ek ditanyakeun aya teu ayeuna sugan urang keur butuh puguh yeuh. Iraha John urang nginjem duit John ka maneh. Perasaan urang baheula asa teu nginjem duit da Mana buktina John sugan aya buktina teu urang bae nginjem duit. Lah tong gitulah da kurang hebat teu make kwitansi da kan kababaturan. Henteu John urang mah teu nginjem duit, ya buktina urang aya di dieu. Kan biasana anu boga hutang masuk ngaleungit geuning. Bener oge tapi nya tapi dan teu kitu oge lah tong gitulah atuh lah. Ya, teu ketang bener nya baheula urang nginjem duit ka si laing. Man baheula teh kieu pas urang narima duitnya ti Mang John, tak aya si Adang datang ke urang nginjem duit cenah butuhan jang meuli baju seragam budakna. Ada urang teh karunya, ku urang teh diberekeun we ka si John, ka si Adang. Cobaan we atuh tanyakeun ka si Adang. Oh gitu, nya atulah aya kitu mah ku urang dicobaan ditanyakeun ka urang keur butuh. Dang, ulah 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 ulah. Duh, ngan bahasa eta teh duitna diinjem ku si Cepot coba we tanya dulu si Cepot atunya. Bos, naon kelagian Nguruskeun hutang maneh ya nepi ka si Aki. Ki, punten ieu teh Ki puguh si Ucup teh gadun hutang ka Abi. An cenah ku si Ucupna diinjemkeun deui ka si Adang. Tah pasti teruskeun ku Abi ka si Adang. Ai saya cenah ku si Adang ge ditambutkeun deui ka si Cepot. Ku Abi teruskeun si Cepot. Ai pas ku si Cepot cenah si Yana ge beula keur hirup kenana gadun hutang ka si Cepot. Ayeuna si Yana jadi pocong. Tah pas ditanyakeun ka si pocong ka si Yana. Ai saya cenah Aki gadun hutang ka si Yananya. Kumaha tuh nya Ki? Wayahna nya Ki harus eta ku Abi ayeuna bade diukeun. Eueuh, kumaha atunya? Ieu makanya kita aya artos. Kieu we atuh da mun teu salah mah si Ucup ge gadun hutang ka Aki deui 400.000. Taroskeun we atuh ka si Ucupnya. Anu kitu kalakuan ku urang di Cidore gerah huluna. Ih,